Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana orang neraskeun hanca dongeng hianat ngaduka berat bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mimiti nama eta jelema teh ujug-ujug gek wae cingogo hareupeun jelema-jelema anu keur ceringogo ti tadi bari kituna teh eta jelemana nu kakara datang celemun wae kana dompet baturna anu digolerkeun dina taneuh jeung daun kawungna. Cing milo ah sarokon ceuk eta jalma bari kusiwawakan dompet bako batur tidinya karawak nyoehkeun daun kawungna gereleng rokona digereleng-gereleng ku leungeunna geus kitu pok nyarita deui sakalian wae ah jeung seuneun adul. Aduh aya kuraosnya Ari Asep tayoh kapatutna jauh-jauh datang ka dieu sakadar mawa pangenyotna wungkul. Aduh aya ku ka Asep keur siga oces teh cuk nu boga bako nyaritana kitu teh sakadar banyol da puguh jeung babaturan digawe. Ada segala rupa teh Agus mah sakieu ge pirang-pirang bagja kuring bisa keneh mawa pangenyotna. Coba lamun kuring eueuh biwiran keur nganyot piraku bibir ilaing ari kudu ditepakeun maka kuring pikeun pangenyot rokok. Aduh bisa ring geus ngabuis teh si Arahali da mangkulan tabo sabaraha ti ditu cuk nu boga bako bari panon meletet satengah teleng nempo kana beungeut anu nyorok bako. Ti dituna kumaha si laing di lembur tabo sabaraha ti lembur tabo sabaraha ti mana naona olilna meureun meureun kumahana olil naonna ketrok ku aing huluna het keheulaanan cuk nu nyoro bako nakis leungeun baturna anu dek neke kana sirah. Geus kitu jeung eta jalma nu boga bako teh nangtung bari mesakan dompet bako teu kanyahoan ujug-ujug seak wae sukuna anu katuhu disepakeun ngan hadena kaburu karawel meh wae anu nyepak teh deuk ti beubeut lamun newakna teu gancang dilesotkeun deui mah sukuna nu boga bako teh. Tu wudu eta jelema nu boga bako teh make nyirilik deui bari ngipratkeun leungeun nu katuhu anu maksudna mah sinakeuna kana ceulina anu nyoro bako teh. Tah teu bisa asup cuk nu nyoro bako sakilat ngicen pangepet batur bari curugna asup kana kulit beteung. Gos tong heureui da geus karolot ulah nyieun pijadion kembang beureum buah boled tina banyol jadi enya cuk hiji jalma rada kolot nu harita keur ngopi di warung nyarek ulah heureuy kulantaran bisi katutuluyan. Geus kitu mah jep wae nu keur galecok teh jarempe samalah anu tas heureuy ge antukna mah peting kelemes ngan daun ceuli rada beureum tayohna mah darah nyerelek ka luhur nyieun jalan seuneu dek hurung lamun teu kaburu aya nu nyarek mah kana tangtu aya ributna teh. Ningali petana eta jelema muhtar mah colohok wae bari jeung beteung disadaku kurubukan tayohna mah ngarasa lapar da puguh can manggih pisan dahareun anu bisa kuat kana awakna ari lain bangsa bongborosan dang daunan mah di daharan saja jalan.
Beuki lila kaayaan jalma-jalma nu di warung asa beuki ngorotan lusles hiji dua baralik kulantaran waktu geus nyedak kaburit. Muhtar ngareret ka bolah ti kulon sinar layung meuni ngagebur ngahalangan sorotna batara surya anu geus deuk tunggang gunung anu moal lila deui ge kana tangtu nincak kana wanci magrib. Kamana atuh aing teh ayeuna? Jeung di mana ngadon sare? Gerentes hate Muhtar anu harita ngoloyong nyamperkeun kanu boga warung. Ibu, punten wae ibu, abdi teh bade ngiring ngarerep. Sawios di dieu ge dina bangku di luar, Muhtar nyaritana teh meuni ngageri. Teu meunang hees di dieu. Ieu mah lain tempat pamondokan, tembal nu boga warung. Bari ti jero nyirilih kaluar, geus kitu top wae kana bangku tuluy diampihkeun ka jero. Muhtar meuni olohok ningali polahna nu boga warung kitu teh, leket teuy batinna asa ngaleket teuy ngadenge kekecapan ti nu boga warung anu teu aya pisan sih piwelasna abong kena kanu Rudin. Tungtungna mah Muhtar ngajemprak diuk dina taneuh tonggong nyarande kana tihang awi tempat jalma-jalma ngaropi di luar. Akang, cik nu boga warung ngagagaro hiji lalaki anu harita keur ngagiring-giring hayam sina asup ka kolong. Aya naon acah? Kitu ngaranna eta awewe nu boga warung teh disebut ngaranna ku hiji lalaki anu tayalian salakina. Ka dieu sakedeung eta awewe nu ngaran acah nyalukan nu jadi salakina meuni nyentak. Geus kitu mah kalawan hayam geus ngampih, leos eta lalaki teh nyamperkeun bari nanya. Dak naon gagerewekan teh ngeutah ngampikeun hayam, da geus hayam mah diampikeun kabeh ge. Lain soal hayam, heug ka dieu nyamperkeun ari digegero teh, lain ngajanteng di lawang, pamajikanana bari jamotrot. Kalacat eta lalaki teh unggah nyamperkeun ka pamajikanana anu keur ngentepkeun parabot urut angeun jeung sabangsana diampih-ampihkeun ka imah. Singkahkeun ka ditu eta jalma teh, ulah sina ngajedog di dieu, bisi ke mantogna ngabadog hayam. Teu daekeun ingkah mah banjur wae kadinya tong asa-asa. Gareuleuh kami mah geus puguh tadi berang keneh keur ngaliwud jalma-jalma deuk ngaropi teh, hayo nyolongkrong nyamperkeun. Genta ka ditu singkahkeun, rujit aing mah nijona ge. Batin Muhtar meuni ngalenyap panon mencrong kana lebah gebyog anu geus ditutupkeun. Kulantaran ngadenge caritaan eta nu boga warung sakitu matak teu ngeunahna teh. Mana jelemana? Tah toong di dinya tina lebah gebyog nu melenge. Tembal pamajikanana bari curugna ngacir nunjuk kana gebyog nu kudu ditoong. Oh eta keun wae atuh acah di luar mah, mun kitu di jero imah kakara singkahkeun jeung deui karunya keun wae da jalma tukang ngemis ieu bet piraku rupa kitu daek curaling onaman. Ditinggalina ge eueuh semu-semu jahat ulat kitu buktina mah. Teu nyaho kana hate jelema. Rupana cicing sotenan mungguh batina mah buat teuing jahat alah batan tigarong. Sidik jelema nu rupa cicing mah sok ngeleyet teu beda ti budi ucing, gancang singkahan ka ditu da geus gunyunyut mah barang badog mah moal majar kumaha. Urang keneh nu eleh, urang keneh nu elah lihna teh. Cek awewe nu boga warung ngeukehan nitah ngusir jalma nu keur cunglik di luar tayalian Muhtar anu harita cimatana nyalangkrung ngerasa nyeri disangka jelema tukang curaling. Keun bae mun jelema jahat teh mah lain kitu rindatna. Keun karunya angguran lamun aya keneh mah dahareun heug kadinya bere sawapeun mah. Ras-ras awak urang wae lamun ku batur ditulungan teh sok ngerasa bunga jeung barina ge sifat jelema mah ulah sok ngareret kana pakean, ulah ngukur kana tangtunganana wae. Da sifat jelema mah teu langgeng jeung teu nganyahoankeun kana batin-batinna. Panyangka urang kitu sotenan sakadar ningali lahirna wungkul, batinna mah dihong teuing bersih
Ular salakina nyaritana teh meuni merenah nakara, malah karasana ku batin Muhtar mah asanya angan cek sompralna najan beteung lempet ge meuni asa wareg tas dahar. Mangsa bodoh lah ari kitu enaman, ngan di mana aya kajadian ulah majar maneh. Tembal eta awewe nu boga warung bari ngagebrukeun jandela. Teu lila eta salaki nu boga warung teh kaluar deui malah nyamperkeun ka Muhtar bari mawa dahareun dibungkus ku kertas koran. Jang, ceuk salakina nu boga warung. Ari Ujang teh anu ti mana jeung reka mana anu dituju? Abdi mah bapak ti kampung nyata ti bawahan kota Garut. Ari maksad mah abdi teh teu puguh anu dijugjug sakaparan-paran wae bade milarian padamelan menawi kaleresan aya nu miwarang barang damel. Walar Muhtar nyaritana teh meuni ngalengis jeung sirahna melenguk tungkul bangun nu era. Biasana sok kana naon pakasaban Ujang teh? Salaki nu boga warung nanyakeun pakasaban Muhtar sapopoe. Kapungkur mah sok ngalaan suluh kanggo icaleun. Keur guntrang kitu ti jero kadenge awewe nu boga warung teh geger ewekan ngagegero salakina anu keur ngawangkong jeung Muhtar di luar. Jang, gentak sumputkeun teu kitu buru-buru dahar kadinya, bisi kanyahoan ku pamajikan akang. Cek salaki nu boga warung nyaritana haharewosan bari nuna dahareun menang mungkus ku kertas koran di kana lahunankeun Muhtar. Geus mikeun dahareun ka Muhtar mah gancang eta salaki nu boga warung teh unggah ka imah bari nutupkeun panto tuluy ditulakan da puguh geus nincak ka magrib. Alhamdulillah nuhun Gusti. Muhtar bari muka bungkusan berang breh teh aya kueh mangkok hiji jeung lepet hiji nu di jerona aya sambal oncoman. Geus kitu mah celebek harita keneh ge di dahar ku Muhtar meuni siga nu bangun ngeunah najan eta kueh mangkok geus klang. Balas ka poe ge karasana mah ngeunah wae nu aya. Beuki lila kaayaan waktu asa beuki nyerelek teu kanyahoan Batara Surya geus ngaleungit lir nu medal sila anu akhirna repoek angin ngagelebug reungit peting hariang da puguh patempatan sisi kebon anu sakitu baralana. Muhtar dina waktu harita bujang-bujang bisa kana sare gawena puklek nepakan reungit nu nyarocoan jabat teu kuat ku tiris. Kaayaan geus ngarengkol dina golodog imah nu boga warung bari jeung teu disarung-sarung acan. Geus korejat deui hudang kulantaran ku teu kuat ditapuk ku reungit anu sakitu poharana. Awahing ku teu kuat nahan pating jeletetna dicongcongan reungit jeung ngarasa tiris. Antukna mah kojengkang Muhtar lempang ngadeukeutan paranje hayam kitu ge lempangna teh uyap-ayap kulantaran ku poek tea. Taya lian maksudna Muhtar ngadeukeutan paranje hayam teh lain deuk maling hayam ngan ceuk pikirna sugan wae aya samak butut pikeun nutupan awakna ulah tiris teuing jeung ulah ditapuk teuing ku reungit. Boga pikiran sugan aya samak butut dina deket paranje hayam teh dumeh waktu masih keneh caang katingali siga aya samak butut ngalumbruk. Keresek suku Muhtar ngarasa ngeresek duka ngagaris kana naon daku teu katingali teh tidinya awak Muhtar dongko anu maksudna deuk ngarampa anu ngeresek barang gep teh kabeneran samak teh atuh harita keneh ge teu loba pikiran naon-naon nurudud wae samak butut teh dikenyang. Sanggeus eta samak deuk tuluy dibedol teu kanyahoan hayam dina paranje teh ngagarapak bari disadak kekeokan siga nu ditewak malah anu di jero kolong ge kabeh karokotak meuni ngagempurkeun. Teu kungsi lila gurutak anu boga warung teh awewena lalakina tarurun bari ngadamaran kanu ngagarapak kabeneran di dinya aya Muhtar keur ngeukeweuk tungtung samak. Panon olohok nempok kanu ngadamaran bari batin ratug sok sieun dituding maling hayam. Gancang Kang Ili tinggang huluna bisi kaburu lumpat. Tulung bangsat tulung, ceuk awewe nu boga warung ngagorowok bangsat-bangsatan. Mana bangsat mana.
Tatangga eta nu boga warung ngeburu duel maruru bari pating corowok bari nanyakeun mana bangsatna. Muhtar di bangsat-bangsat teh teu daek lumpat anggur ngajengjen deket paranjay hayam kulantaran ngingetkeun anak teu boga dosa jeung deui ku kasima ningali jelema-jelema buriak kalaluar ti unggal imah bari marawa paneunggul. Atuh rob wae jelema-jelema teh ngarono mani ngagembung di buruan imah tukang warung keur kitu sirilik nu saurang nyamperkeun bari nanya kanu boga warung. Mana bangsat teh mangili? Duh ka atuh jang. Ular Mang Ili anu boga eta warung aya ge Muhtar keur ngajengjen anggur di api lainkeun kulantaran ku hariwang sieun pada nareunggelan. Eta jang oong hareupeun jelema nu deuk maling hayam nu ibi mang nama dasar baong. Pamajikanana nu boga warung beri curug tutunjuk ka Muhtar anu teu tuah teu dosa. Oh ieu nu sok ngabadogan hayam teh paingan hayam lu seles wae tampanan dan palengan aing sia lasun. Gaplok Muhtar pada nyarik satu pupugoh nu nampiling nu ngajajak bobokong anu nakol sirah ku popongkol jeung sabangsana masing-masing jalma sakarepna nyiksa jalma deui. Aduh Pak, ampun Pak, abdi mah teu gaduh dosa. Aduh ampun Pak. Keur kitu durug-dug Muhtar digusur dibawa ku ngaran oong ka hareupeun warung geus kitu Muhtar ditanya bari dirariung ku aya puluhna jalma. Urang mana si Leng teh ha? Abdi mah teh pakampungan daerah Garut Pak. Ngaran abdi Muhtar. Jawab Muhtar bari ngarampa bibirna nu jamomom jabag getihan da puguh ditareunggeul sahabakna. Muhtar urang Garut. Oong nyaritana muncrang bari ngadanghakeun gado Muhtar anu keur ngeluk tungkul. Keur naon si aya di dieu? Abdi mah Pak ngiring ngarareb di ibu nu gaduh ieu warung. Bohong ketang, bohong. Tong diandal sidik deuk maling hayam. Pamajikan tukang warung neken yen Muhtar deuk maling hayam ngan salakina anu teu pipilueun nyarita teh kulantaran ku kasima teh gawena ngan olohok mata simeuteun sakitu Muhtar pada ngaracak disariksa teh. Nu bener si Laingnya capek teh. Naon maksud si Laing aya di daerah ieu bari lain mangsana kalawan jauh-jauh ti tanah Garut? Ayo ngaku nu bener. Leres Pak. Abdi mah mung sakadar ngiring ngarareb sareng maksad abdi tebih mios ti Garut teh seja bade milarian padamelan. Walar Muhtar sirahna ngadangha ka tukang kulantaran ku ngaran oong masih keneh gadona ditanggeuy. Leng neangan pagawean tapi nu buktina neangan badogan nya. Teu pisan-pisan Bapak. Alah si Laing mah ong loba teuing pertanyaan di mana aya bangsat ngaku can sobo disiksa. Cuk nu saurang nyirintil ka hareup. Benar Jang Sule. Garabogan wae heula memeh dibawa ka desa teh. Tuman mangkeluk kitu mah. Pamajikan nu boga warung nyambungan bari nyirilik nyamperkeun kanu keur ngariung Muhtar. Ke heula ketang jangong sing asak sasar. Najan emang bener ge nu boga ieu tempat can bisa neken yen ieu bangsat. Da puguh can aya tapak-tapakna maling. Soal hayam masih araya keneh kalawan paranjay teu aya tapak muka-muka. Ceuk salakina nu boga warung bari nyamperkeun anu tas ngilikan hayam aya eueuhna bari nyaritana teh leuleuy. Geus sidik bangsat sing asak sasar bukti tah samak dikekenyang pan tadina mah samak teh dipake ngahalangan paranjay. Pamajikanana tukang warung keukeuh nyangka bangsat. Sing benar sia ngomong teh mending ngaku atawa mending sia memeh dibawa ka desa ruksak heula ku pajiksa. Jang oong bari leungeun kencan nanggeui gado Muhtar nu katuhu rada diamangkeun siga nu sabek-bekeun dek nampiling. Bapak abdi mah teu gaduh tujuan awon ngabantuan samak butut soteh. Maksad mah bade dianggo harudum margi teu kiat ku tiris sareng ku reungit. Alasan sia ha? Gaplok bek beletak ngaku moal sia ha? Gaplok
gaplok deui harita tuluy digaplokan ku si Oong. Aduh, ampun Pak, ampun. Terumaos Pak, terumaos abdi bade ngajahat. Ngaku sia kurang ajar. Bek, bek, bek. Aduh, Gusti. Entin, tuluhung entin. Aduh, ampun Pak, ampun. Aduh, tobat Gusti. Geus heula Jang Oong, geus heula. Soal nyiksa najan nepi ka kumaha ge babari ngan pariksa heula anu bener. Keur emang mah nya oge nu boga tempatna can wakawani nyiksa kulantaran can aya bukti-buktina. Ayeuna upama ieu jalma najan yakin malingna bandanu emang tur nyata aya buktina barang nu dipalingna, cek Jang Oong kudu dihukum. Tapi cek emang nyatana nu kapalingan menta dibabaskeun kanu berwajib. Da kumaha Jang Oong? Lain emang menangkeun ka jalma jahat, tapi tanya heula ku urang bener-bener Panjang Oong teh benang disebutkeun anggota keamanan di kampung ieu teh. Kalawan tangtu seetik-etikeun nyaho kana pelaturanana jeung aya hukumna. Engke kumaha lamun seug ieu jalma nepi ka ajalna di patempatan emang tur bener-bener ieu jalma teh teu boga dosa. Nah kira-kirana teu matak jadi urusan keur urang sarerea. Anu tangtu pihak berwajib ngananahakeun ulah-ulah jadi malik hukum nyiksa jelema nepi ka paehna meureun emang ge kababawa kana urusan. Aya naon ieu teh? Aya naon? Ceuk hiji lalaki anu kakara datang nyerenteng nyamperkeun kanu keur ngarariung di hareupeun warung. Jalma-jalma nu keur ngariung Muhtar teh meh bareng ngalieu katarukang samalah Mang Ili ge nu boga eta warung nepi ka eureun nyaritana teh kulantaran kapegat ku hiji lalaki nanya bari nyirilik nyamperkeun. Iyo aya jalma nu deuk maling hayam Kang. Ceuk Jang Oong bari nunjuk ka Muhtar anu keur nyuuh kana taneuh keur auh-auhan bari nyekel iga burung urut dipeupeuh ku ngaran Oong. Cenah mah manehna teh anggota hansip di kontrak. Cing nenyo bangetna. Hiji lalaki anu kakara datang bari nyengkatkeun sirah Muhtar anu keur ngeluk nyuuh kana taneuh. Banget Muhtar katinggalin aku jalma-jalma nu ngariwung matak pibatireun mani barengep lebah panon nu kenca ngagali manggeunuk. Jabah huntuna dua siki anu luhur murag bibir jeding meh nutupan liang irung nu boborot ku getih. Di mana urang teh? Tanya eta lalaki nu anyar datang. Abdi mah ti Garut Pak. Ngulur Muhtar bari nginghak ceurik. Gede hatenya jauh-jauh ti tanah Garut ka dieu ngadon maling. Jang Abdul, ceuk Mang Ili nu boga warung megat kalimah. Ayeuna mah kieu wae nya. Ceuk pamikir emang mah ieu jalma leuwih hade bawa wae ka balai desa. Kulantaran diputus di dieu mah moal aya monyet hideungna. Jeung emang teu tanggung jawab lamun ieu jalma disariksa di dieu. Ceuk pendapat emang ieu jalma teh can puguh dosana. Sakadar kakara ku curiga wungkul. Perkara Jang Oong dek tetep neken yen ieu jalma jahat nya teu nanaon asal wani nanggung dosana lamun ieu jalma teu boga dosa. Kumaha tu ayeuna pelaturanana ari geus kieu Jang Oong? Ceuk hiji lalaki nu katelah Abdul nanya ka ngaran Oong nyata anu nyiksa Muhtar teh. Ari kor abdi mamang kulantaran ieu jalma aya di daerah urang tur aya panuduh ti Acah nyata tinu boga ieu warung katambah-tambah kewajiban abdi selaku keamanan bisa kuliwak kampung ieu. Engke kumaha hanas ieu jalma dikencarkeun ari pek nyata jelema jahat tur isuk bageto di daerah urang aya kajadian meureun abdi nu disalahkeun anak kudu berwajib jeung ku rakyat-rakyat di dieu. Ular Oong kekeh yen diri Muhtar teh diteken jelema jahat. Geus kitu onaman teu nanaon Jang Oong najan ceuk di dinya boga pangaturan kitu oge. Ngan aya gantara kakaitanana emang cuci tangan
ular Mang Ili siga nu ngarasa teu geunah kana kakecapalanna tinggalan Oong siga nu reueus demeh boga kewajiban jadi anggota keamanan daerah. Ayo giringkeun bawa ka balai desa. Ringkus entong Ong, ceuk hiji lalaki. Sok wae ringkus ka dinya tah, ku bobor kuring. Ular Oong bari ngudara bobor anu keur dipake. Tidinya reketek wae leungeun Muhtar di talian ku bobor, leungeunna dikatukangkeun duanana meuni sababaraha beulit, jaba samleh bajuna dicekelan ku saurang. Ayo maju, ceuk Oong mani morongos nitah lempang ka Muhtar anu sakitu warugana mani rumanggiung. Baju awek-awekan geus teu puguh rupana. Geus kitu mah bring wae jalma-jalma teh peting-peting ngagiringkeun Muhtar anu maksudna deuk dibarawa ka balai desa anu teu sakumaha lila. Di tengah perjalanan Muhtar dititah eureun ku Oong, tidinya mah manehna nyamperkeun ka hiji imah bari ngetrok-ngetrok panto sababaraha kali. Teu lila brai panto imah nu diketrok-ketrok ku Oong teh dibuka, katingali aya lalaki ngajanteng dina lawang bari nanya, "Anu taya lian, eta nu boga imah teh Bapa Lurah." "Aya naon euy?" "Ieu nu mawi teh Pak, kengeng bangsat nu bade maling hayam biacah." "Biacah mana?" tanya Lurah bari turun kaburuan. "Eta biacah istrina Mang Ili nu ngawarung di Lebak teh apa." "Mana ayeuna jalemana?" sur Bapa Lurah bari lungsur ti bumina kaburuan. "Bawa euy, jalemana ka dieu." Oong ngagorowok nitah ka batur-baturna mawa Muhtar anu deuk diserenkeun ka Bapak Lurah. "Ayo maju," ceuk anu ngagiringkeun Muhtar bari punduk Muhtar disurungkeun kalawan sableh bajuna teu lesot-lesot dicekelan. Pamikirna bisi kabur atawa bisi ngalawan. Padahal mungguh keur batin Muhtar mah najan bari leungeun ditalian kalawan dicerkelan ge teu aya pikiran deuk kabur. Nu puguh mah pasrah wae najan ceuk cohagna deuk diparayahan oge mangsa bodo teuing, geus yakin dina batina pangeran pasti nang tayungan ka umatna anu teu boga dosa. Srog Muhtar ka payunan Bapa Lurah. "Ieu Pak jalmina teh," ceuk nu ngagiringkeun. "Geuning, meni rusak itu eta beungeutna, tepak nerenggelan meureun nya," sur Bapa Lurah bari netep kana beungeut Muhtar anu sakitu berangap jeung garatihan. "Pusing atuh da Pak, bongan ngabigo wae teu keur saweungeungkeun," jawab Oong. "Sok ka jero, tada kali-kira nyariksa teh." Nepi ka ruksak kitu, Bapa Lurah miwarang kalebet disarengan ku rarai semu beureum siga nu ngaraos manghanjakalkeun kana tindakanana jelema anu nyiksa warugana Muhtar. "Sanes bade dibantun ka balai desa wae Pak, sakantenan?" tanya Oong. "Gampang urusan dibawa ka balai desa mah, urang pariksa heula di dieu, jeung ongkohanan geus peuting deui ayeuna mah," ular Bapa Lurah bari lebat ka bumi ditaluturkeun ku jalma opat ngiringkeun Muhtar anu harita keneh gegek dariuk ngariung di pertengahan ngan Muhtar sorangan anu diuk di handap teh kulantaran ku teu aya deui kursi. Sanggeus karumpul mah lajeng Bapa Lurah ngawitan sasauran naros ka Muhtar di antawisna anu ditaroskeun teh hiji ngaran, kaduana padumukan kalawan ditaroskeun tina urusan boga henteu katerangan. Tidinya mah paralak Muhtar ngadadarkeun ti mimiti indit teu lemburna nepi ka timbulna ngarandapan panyiksa batur ku jalan dituding deuk maling hayam anu boga warung. Anu satuluyna nyaritakeun deuk neangan nu jadi adina kalawan deuk neangan pakasaban ka kota. Dina sajero Muhtar ngaluarkeun caritaan anu sakitu panjang lebarna teh teu boleh dibarengan ku cimata murubut rag-ragan kulantaran ngarasa nyeri kudua kutilu teu sangka bakal ngarandapan nu sarupa kitu. Kaayaan Bapa Lurah dina waktosna ngadangu ceritaan ti Muhtar anu sakitu lemengisna kalawan dibarungan ku cimatana murubut, damelna teh sakadar kumecrek kalayan mastakana unggut-unggutan rupina mah ngaraos ngangres kuningalna maruga Muhtar anu sakitu pikawatireunana. Jadi kitunya kaayaan urang teh tah ayeuna mah kieu wae Ong, perkara ieu jalma ku bapa ditahan heula di dieu
isukan isuk-isuk kira jam 7 sararea kadaria deui samalah nu boga warung teh ngaran Mang Ili sakalian sina ka dieu. Keun perkara ieu jelema mah tanggungan Bapak. Sur Bapa Lurah anu satuluy nami warang marulih ka jalma opatan kalayan dijanjikeun supaya poe isuk datang deui pikeun ngayakeun pamariksaan satuluyna. Geus kitu mah jalma nu opatan teh tarurun ti bumina Bapa Lurah kalayan harita keneh ge panto ditutupkeun bari sakalian dikunci kulantaran kaayaan harita geus peuting samalah radio ge geus eureun. Jang, saur Bapa Lurah, Bapak percayanya terhadap kana kajujuran lahir batin diri Ujang. Tah ayeuna wayahna sapenting ieu ku Bapa ditahan, tapi ditahan ge lain ditahan samodel anu geus yakin aya kasalahanana. Ngan Bapa mah saolah-olah deuk nitah sare ka Ujang. Jung ayeuna mah geura ka kamar, tuh anu itu. Atuh nuhun atuh Bapa. Jawab Muhtar bari ngoloyoh asup ka jero kamar anu dituduhkeun ku Palurah geus nyampak samak salancar anggel hiji. Sanggeus Muhtar asup ka eta kamar, lajang Bapa Lurah ge lebet ka kamarna anu tayalian bade kulem kulantaran tos wengi kaayaan waktu harita meh pukul 12. Peuting kasilih ku mangsa beurang bentang baranang pada ngiles lain leungit anu moal bakal kaluar deui, tapi ngiles sotenan mun di jalma mah geus beak tugasna medal sila bentang jeung bulan purnama anu tadina nyaangan alam ti peuting teh ngiles teh aya tapak-tapakna ganti ku cahaya semu beureum ti belah wetan Batara Surya deuk medal nyaangan jagat sabudeurna ku Pangeran nu Maha Kawasa. Lugayna Batara Surya kamarca pada estu teu karasa jeung teu kanyahoan ku manusia. Nyaho-nyaho geus mincak kana wanci haneut moyan. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.